geus nama engkena nu puasa nu lebaran aing engkena mah kapan kueng di paraban lintuh dijual mal ganti nama rugi aing embe tetimu arit peso gak jadi sekuat aing sekuat preman berulah terus ring tangkeun budak aing kita ngabantuan ngegerbek ripuh Can ke mana? biasa bae ka dieu ya Ari Mbeng geus timun can. can Terus kumaha ieu jandek puasa? nyaho aing ge da aing teu boga duit Terus atuh deui nya kantong aing ongkek bae saya mending ari ngadele ieu teh dia Oni jeung Robi kamari jauh jeung. aing gitu nyaho budak mah ngajablay meureun Iya. saya urang tangan budak lah Ayo, sabari ke urang ngagerebek eta si preman ong geus ayo. ayolah Oni, Tadi yo dengan budak. kali dia kula yo. Naon budak lah. Yang Ari carape. ngopi-ngopi orang. Mana jing kopina dia mah di duduk doang meureun. Bes settingan. Kita dia ngabaturan aing doang. Kamari aing di leuweung, di telepon ku Sandi keur ngala iwung. Naon san cek aing teh. Be aing kalengitan cenah. Misalnya orang kan sandi betangkeun lah. Saya aing. Ari ieu teh kena hulu. Ari be keur kamari teh ka mana? aya tenang bae ih eta mah dimewahan ku aing kulkas aya Anjir. AC aya Anjir. CCTV aya kasur aya geus tenang bae eta mah Tapi apa jablay mewah amat. panglin tuh pang dijualna mahal Karak mah anak buah aing dia. Mis ganteng. Muntelak. Wih, aing opal alang aku nih ya. Naon nih ya, aing kan di imah. Macul bae kitu mumpung aya pacul ya. Lah, bukan job kuar. Kurma tuh mang Kadang aku dia kernaon aing. Bermain bola gitu. Terus naon ge? Macul lah, dulu aing nyekel pacul. ngobrol lah mang lanjutkan main bolana Dari ya kalau undang Ari dia kunaon ngalamun bae. pirok hirup kulki bae bos belum dege belum puasa bos manyorok maling bae bae maling motor bae nodong bos Oh nya. Geus ge, ari kieu mah urang tobat bae tah. kapan urang boga si PNB nih di kamar kan eta. Geus sampai mau jual bae, jeung meuli marjan nyimpuan, buka puasa urang. kurang maling bae bos Pan manut tobat dia mah. Oh jing. Aing geus urang nyaran ustad tah, kiai tah. Ayo. kai kemarin ada Ria maling beda itu Tenang. Leki jeung bae tenang. jadi Ria preman nyawa kana kata sujon jing nyaholah aja kalau dipuasa kami tobat ku kumaha Kenalan ustad teh kiai tah. Ustad tah. ya tuh di itu tuh kayak di bela darinya kami cangkeun heula Oh. awas jerok kang bong paling dia kang bena Pan manut tobat. Rohuna Mang. Handar ya balik deui. yo lanjut oh mamang Hayang lah aing duit mah. Tumbe ge hayang kana duit mah. Sajing nu teu hayang sana. Naon ieu duit teh naon?
Di mana? Di ditu. Tapi Di ka ditu. dieu heula nya. Oh. Nun. Oh. Di mana budak? Nah, yuk. Ya itu tuh. Di itu. Terangkan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih, iya meureun kiaina. Biar aku nyari dong foto salah sih gitu. Lain dong perang cilung. Oh iya. Iya, meureun pernah jaduang toke kapal lagi mah. Aing baroga duit teh ya budak. Anong? Begalna ieu teuin, gagah teuin. Dek urang diolo. Tangka ka olah kurang. Begal. Mitra urang tadi tuh kabur. Kabur. Jadi kieu ya, Bah. Kami nak tobat, nak bulan puasa. Oh, yang tobat. Urang seselawatan baheula nya. Seselawatan naon, Bah? Seselawatan Allahul Kahfi teh ha. Anu kuari keur pilar. Urutan abahnya. Allahul Kahfi. Allahul Kahfi. Robunal Kahfi. Rabbunal Kahfi. Duh aing ngarateu. Eta mah ulah diturutan. Pandar yang ngalawan kan aing. Dia ngelawan. Ih, aing ustad aing. Iya, hampur. Geus kuari mah kieu bae urangnya, langsung kana intina bae urang. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam luka tak merubah ceritanya. Hanya dan Abah mana kitu bae nya, eta mah nunggeus manggeus bae, ulah diulang-ulang deui. Dosa eta dosa. Atuh nur nih, mah. Nya. Ayo naon nih Kang, nak dorong duit ah. Mangis tobat ari tadi teh aya kiai di ditu. Mahal jasa Kang kira ge. Mantap biasa. Jadi mah lain nu ditorong teh ku aing. Nu urang ieu teh geus urang minta ampura we yuk. Ya. Hampurannya. Berakangnya. Hampura Kang. Usaha kiai na. Yo arana teh Kiai Opod ho. Jadi eta mah rada kijing Kang yo. Bener. Berarti orang tahu lo iya. Ini gubugan banget lah. Mesti tumat make bae tah. Ayo jadi sok bentar tobat lo. Maksud orang tahu lo iya dah. Oh, nggapai teh emat eta. Aing pas samping. Sugan makan maling. Lah, aing jeung lah. Bar ngitung duit. Coba yuk. Rada di duluan duitna. Gede henteu ya budak merenya. Rugi amat aing teh gede mah. Tapi henteu sih aing ngolo yuk. Ya Allah, ieu mah duit 2000 perak paling menang rokok 2 ieu mah. 2 ge henteu paling sabatang setengah meureun. Setengah batang. Wih, aing lecek acan deui. Menang moal yeuh.
duit. Kayak enak dari ya balik deui. Pancena tobat cenah. Aing kiai. Iya, dia, tadi dia.